naros komo lamun cek amil didoakeun keur kawin teh didoakeun ieu nu rumah tangga sinepi ka paket rok itu naudzubillah eta amil nitah gering kana nyar kawin leres tuh tong didoakeun nepi ka paket rok kita doakeun rumah tangga sinepi ka mana ka surga ka ditu ieu mah sinepi dina Quran nikah teh ibu masna wasulasa warubaa jadi kawin teh udah mah 2 3 4 lamun 4 ibu ada lamun 2 namina tumen jadi hebat lamun 3 trimen lamun 4 superman cuma lamun hiji cemen mata iman jika nanti kumpulan pengajian laki-laki cemen laras cemen awak kawani abdi maca dina WA duka bener duka henteu aya jelema bu akasup ka surga tuluy eta jelema ditanya ku malaikat mana rek ka mana ka surga tingali bukuna bu duha teu pernah katinggalieun tahajud teu pernah katinggalieun Senin Kamis teu katinggalieun Jumaah komo salat fardu berjamaah terus cek eta malaikat wayahna anjeun najan di dunia seluruh ibadah dilaksanakeun bahkan anjeun tukang zakat tukang sedekah anjeun ka neraka eta bu ku eta jalma ditanya ya malaikat kunaon pangabdi dikanarakakeun sab anjeun aya sieun keluar tina sieun ku Allah sieun ku saha sieun ku pamajikan tah mata gogorowokan mah hanjakal aing baheula henteu kawin tah makana kahade ulah sok nyingsieunan salaki ya mun salaki rek nyandung ijinan bu amin tertunduh bu ya amin tertunduh namanya witik pengawasan Cirebon tuh ikan dia tuh itu nggak boleh dia ya ece punten mun salaki rek nyandung ijinan pada diijinan ya ibu naon sababna pangna kudu diijinan sabab cek dina hadis Rasul jalma nurido suamina mencintai lebih dari satu bahkan menikahinya maka dia punya satu jalan untuk masuk surga ridho dicandung usaha kusalaki siap hoyong ke surga rek di mana asupna tuh bahkan di hadis Rasul bisa gambarkan awewe nurido dicandung bu kasurgana rek di luhur murakeun maneh hek rek di handap naik kalur hek digigir nobros kasurga silakan seluruh pintu terbuka bagi wanita yang rela dipoligami hidup poligami takbir lologi mah sumangot takbir banyak pak poligami dabi menjadi awewe rek bunga atuh pas laki mau salaki nyandung cek salaki teh nyai akang teh hayang nyandung alhamdulillah boga salaki gede kahayang banyak gede kahayang bu ngan pesan wae hiji dimana akang rek nyandung bisi rek mawa mobil nu anyar jik bisi surat tanah rek dibikeun ka pamajikan nu ngora bisi toko anu mana diboga toko di pasar rek dibikeun kolotek silakan nu ngora silakan pokona mah hek bae ridho karena Allah ngan abdi pesen hiji di mana akang rek kilir bobogaan tong dibawa tah eta bu
sudah dibawa mobil anyar di bawah Bu, leres motor mutuh dibikin surat tanah bikin kandung ora ngan eta mun rekilir gunting kudang simpen perang dada. Segibu teh nya dikitukeun mah insyaallah salaki para sepuluh naon cenah leus. Ya ibu, nikah teh punten ketika orang berbicara tentang nikah, maka modal nikah itu ku Allah digambarkan nomor kahiji adalah iman. Nah cenah cek, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Satu tanda kekuasaan Allah menciptakan berpasang-pasangan. Berarti jang budi nikah kaneng windi lain ladang hansip, lain ladang dijodohkeun, lain ladang bogoh para bogoh nasib eta teh Bu. Leres. Ya ibu pun tak ulah sok kumulis. Salaki bogoh ka ibu teh lain bogoh-bogoh teh nasib dikawin teh Bu. Segera tanya ke salaki mewakili laki-laki Bu, di mana lalaki keur nyanyabaan nempo budak cerik sok inget ka budak sorangan. Leres kan? Tapi ek nanya eta lamun ningali pamajikan batur keur nyaba osok inget ka majikan sorangan. Nu pugu mah sareng sok poho. 99% nu geus kawin boga anak nempo anak batur di panjaban inget ke anak sorangan. Sabalikna 88% ningali pamajikan batur di panyabaan poho ka majikan sorangan. Nah tuh beula dikawin nasib. Jadi iman kahade faktor iman bogoh teu bogoh kudu kawin geus sakituna. Lamun berbicara tentang iman tong nyalahkeun sasaha ini adalah takdir. Naon cenah teu? Takdir lain meunang hayang kade takdir. Allah para sepuh menggambarkan dina Al-Qur'an kenapa modal pertama kudu iman dina rumah tangga. Sabab kekebalan rumah tangga, imunitas rumah tangga bisa bertahan nepi ka maut, nepi ka surga itu karena faktor iman. Lamun usia 30, 40, 50 jigana merenang ibunya usia sakitu mah aya resep keneh. Cik ai rumah tangga geus 70 tahun segara naon we penting. Ek naros komo lamun cek amil didoakeun keur kawin teh didoakeun ieu nu rumah tangga sinepi ka pake trok itu. Naudzubillah eta amil nitah gering keur nyar kawin. Leres Bu. Tong didoakeun nepi ka pake trok itu doakeun rumah tangga sinepi ka mana ka surga ka ditu. Ieu mah sinepi ka pake trok itu cik anu sok dieu eta jalma cager jalma gering. Berarti akur ngadoakeun kudu kumaha kudu gering. Matak tong deui Bu iman ka hate. Leres. Komo salaki tara usaha gering geus kolot tara usaha udud beuki dahar gede usaha teu bisa. Cik ibu rek heul moal ka salaki. Ulah. Naon sababna pangatong keheul? Pangatong keheul ka eta ka salaki urang sabab ieu salaki teh padlu minallah, lapangan ibadah. Dugi ka dina hadis Bukhari digambarkeun ece aya jalmi 3 perwakilan tokoh agama. Anu kahiji jaa salah satu rohtin ila buyuti ajwaji Rasul. Datang 3 perwakilan masuk kepada rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasalu an kaifiyatu ibadati Rasul,
dan mempertanyakan bagaimana ibadah Rasul. Rasul dongkap ditanya, naon pangaman nanyakeun gitu. Cek satu golongan, ya Rasulullah, ana asumu wala ubtil, kaula mat tukang puasa teu pernah buka-buka. Nu kadua, ana akumu wala anamu, kaula peuting tukang nyaring teu pernah sare. Nu katilu, ana la atajawwaju, kaula teu pernah nikah. Eta para sepuh ku Rasul diambek ilma, wallahi ana attaqum lillah wa ahsakum lillah, demi Allah kaula pangtakwana jeung pangseuna ku Allah, kaula puasa osok tapi kaula sok buka, kaula penting sok tahajud tapi kaula osok naon beurang sok naon sok sare. Nu katilu, kaula kawin, an nikahu sunnati paman rohiba ang sunnati palesa mini, nikah adalah sunnahku, anu benci karena sunnahku bukan dari golongan umatku. Jadi nikah itu ibadah ece, naon cenah ibadah. Lamun ece kantos ngaos masantren ningali kitab Ukudul Ujen, dina kitab Ukudul Ujen eta digambarkeun ibadah na awewe di lubuk, hiji di dapur, osok ka dapur, geus di dapur, katilu ka sumur, osok kade ulah di dapur langsung kana kasur, oke bau hasil. Nu katilu ibadah awewe teh dina kasur, sakitu kituna. Salat fardu lakukeun teu kudu jeung sunatna, puasa Ramadan lakukan tekudu jeung sunatna, nu penting mah turut ka salaki, ibadah dina di dapur bener, di sumur bener, di kasur bener. Tuh cari cing aja. Nya. Jadi teu alus ieu jelema ngeluk mikir la ilaha illallah, jeung salakina teh nyai ka dieu keun cai la ilaha illallah, la teu alus ieu. Alus keneh ngasong cai kanu jadi salaki. Osok tara. Wah, geuning. Ibu naon sababna eta awewe geuningan ibadah ngan dina tilu tempat, di dapur jeung di sumur jeung di kasur. Yeuh ibu, nepi ka digambarkeun dina hadis saha awewe anu mang masakeun ka salakina. Tade lamun mang masakeun keur salakina kudu hayang kawas ka hayang saha? Salaki rasa ngalawan. Ceuk salaki teh bala-bala sing pait, ieu sing pait. Najan urang embung ya ieu kayak salaki. Sok tong ngalawan tong. Ulah imah ceuk abdi ge ieu teh pait teuing, tong ngalawan salaki hayang nu pait. Maka ku Allah bakal diberi ganjaran jalmi anu perang bari sahid. Hayang maot sahid teh hese teu. Laras hayang moal pedang mawa naon teh penjata tuluy ka medan perang teh sulit. Jadi perang na awewe mah lain kaluar ti imah, cicing di imah, prong-prang di dapur, brang-breng-brong. Ceuk salaki teh geuning nyai brang-breng-brong pisan, perang kan. Lain perang-perang teh eueuh pasakeun eta teh. Lalaki para sepuh di suguhan kudu jadi pamajikanana awe ridho mang masakeun di dapur tah, maka aku bakal diberi ganjaran jalma anu maot sahid. Jadi gawe awewe teh neng widi di dapur, so geura siap ya di dapur. Geus di dapur ka mana ceuk? Tah kana kasur. Itu makan kasur atuh, bawa hasil pertama. Geus di dapur teh beres di dapur mang masakeun salaki ini ka sumur tuluy mandi. Memeh mandi seusehan pakaian salakina. Dina kitab Ukudul Ujen dibahasa awewe nu nyeuseuh baju salakina karena Allah ulah bari jeung ngawak-wak. Aing nyeuseuh mah osok ngan bari ngawak-wak kawas entok.
ieu mah hayu wae ka kebon ka sawah ieu pakaian dipake wae buka ribu kotor heuseun aya teh hujan wae buka mari garing lain nu kitu nyeuseut karana Allah ece kautamiana sing kabita Allah bakal mere 1000 kausan jeung Allah bakal ngiparatan 1000 kasalahan. Jadi awewe itu datang ka imah teh sing daek nyeuseul baju salaki. Mun salaki balik di sawah alhamdulillah aya seuseuheun. Osok kitu osok. Lamun can alhamdulillah salaki moal baju kotor nu ledok balik di balong eta awewe jauh tekanan surgana teh eta salaki balik ti leuweung para sepuh kotor awakna datang ka imah alhamdulillah akang parantos tuwih deui mana seuseuheun ceuk salakina teh ieu nyai dialungkeun teh ya Allah kotor-kotor teuing tong loba ngomong nu meuli sabunan salaki nu nyieun imah salaki nu nyieun naon deui WC na salaki nyeuseul we daripada ku salaki dibikeun ka tetangga anu seuseuh ku urang sok ece orang sok nyeuseul sok nu katilu geus di dapur tuluy ka sumur ini kana kasur eta di kasur gawe naon lain bobo tuh gabah di kasur itu tugas awewe lain hes lain ngadagoan salaki tuluy salaki sina sare ku pamajikan lain ieu mah pamajikan geus hes di magrib kana salaki sorangan melek nepi ka subuh juga urang di nusuk loba kitu teh ya kita parawan yang teh jika tuh aing ngaji teh kaget mah ajengan teh hareupa teh parawan teh tereh ngorah ami awet ngorah ieu mah ngaji teh jol kolot teuing kon paingan ajengan tereh kolot belah dieu kolot belah dieu kolot teh nu ngorah ajen di tukang matak ajengan tereh kolot teh kitu disuguhan kolot wae ya aja punten pengekeun ya cek imah kaneng wini ngobrol nama ngai neng wini osok kene ngai ieu tanu Gustara yo ieu tugas pamajikan teh di kasur gawe naeun nyarekeun salaki tah ieu budak lain nyarekan salaki nyarekeun ieu cuma nyarekan tah ieu budak bu ieu budak teh osok budak ieu osok ceurik mun rek sare nepi ka digodos heula akur salaki ke beres isa teh Kang ya kadi aya naon sok enggal indit ka kamarkeun siapkeun bantalna bujurna ku urang diempuk-empuk so akan dirabob ayo eta salaki teh kalah sura-suri keuat asongan susu ieu mah nya geus ada lain heuleuy nyaan lamun ece boga budak tuluy eta budak cas sampai curik di magrib nepi ka subuh gara-gara hayang susu teu dibere kudu jadi indungna para sepuh dosana leutik tah tapi lamun salaki gogowakan tengah peuting neangan susu eueuh ku budakna beak ulu tadi diikat ke bapakna nepi ka pusing nepi ka subuh langit jeung bumi ngalakna tak kaeta awewe borobakan susu sok pikeun tah ka salaki kan ngahaja da mungeun cai mungeun teh hoyong cai na caian teu hayangeun caina mah ieu teh ibu punten lain heureuy ngaji ngaji abdi punya pengalaman nyata di waktu abdi ngaji bar ngabahas nu kieu eta ya jelema ngudag ka imah aki-aki huntuna tinggal hiji cik lamun aki-aki huntu tinggal hiji ngora kolot eta ujang si aki tanya jang yo ku ditanya
Ki aya naon ajengan hayang pangajikeun di aki isukan muludan hayang sabaraha amplopna asa karek abdi ditanya nepi ka hayang sabaraha amplop alih teu hayang amplop teu hayang penting meusina aya naon aki panglawani bebeakan gitu hayang pangbahaskeun nu kawas kamari deui naon memeh sare kudu hayang disusuan heula ya Allah aki-aki hutuna hiji hayang disusuan komodo ngora kene kieu ngora kene nya aya kene hutuan aya kene komodo tuang salon wah eta mah hutuna gerak geteng kene mal warag 2 jam nyusuna okena tah ibadah awewe mah kitu Bu di dapur pangmasakeun aku jeung kahayang salaki indit ka sumur seuseuh baju salaki mun salaki geus naon teh geus bersih kabeh nu diseuseuh tong kapalang salakina sikap ke urang seuseuh bersih tuluy indit ka kamar salaki geus bersih nembe urang teh nyarekeun pamajikan salaki geus salaki sare karek pamajikan sare ari di urang mah ece punten pamajikan geus ngowehna meureun aya 2 ember gundamna geus ka mana-mana salaki karek sare doraka tapu teu caricingnya asa heueuhnya ieu salakina langsung kieu aduh bener bahkan aya katerangan ngan abdi teu mendak kasoehan eta katerangan Bu saur para ulama panggede-gede na ganjaran awewe nawaran Neng Windy osok nawaran tawaran ngai bohong memeh sare teh bade moal bade naon cenah ya aja puntenkeun eta teh kade lain heureuy nyaan ceuk kade tona heureuy nu huntuna hiji wae mudah gabi mayar tah abdi lagi gede tah bakat hayang pangbahaskeun masalah nu eta naon sababna nyeri hate abdi hayang sare jeung pamajikan ari budak ceurik di pangku disusuan ditiupan nah ari abdi hayang hees dawuh nu nyampeurkeun pamajikan teh tah ayeuna mah kapangi abdi mewakili laki-laki sadunia di mana budak di pangku kawasir jetah bapak nage eta teh hayang di pangku aja tong gagabah jika nu nyawe ngahmon teh mangku budak bapak nage hayangeun tah eta ge masih eneng tah sare dina ping-pingna kahade bapak nage hayangeun eta teh bahkan bila perlu dipangku terus dikieu ai tutun tatan titin ari toton titin bulan ari untu tacan jadi da geus ompong ari oton geus puluhan